hiji sadayana barudak kelas genep. Ayeuna engkang diajar babarengan lanjut di bahasa Sundanya. Kangge minggu ieu urang diajar kalimat pagawean. Nah, kalimat pagawean itu adalah kalimat pekerjaan. Jadi waktu di dalam kalimat pekerjaan itu biasanya terdapat subjek, predikat atau caritaan, objek jeung jejer. Ieu terus sering diulang-ulangnya. Nah, biasa namun dina kalimat pagawean atau pekerjaan itu ada orang yang melakukan pekerjaannya. Nah, yuk urang simak babarengan jeung salin ya engke ieu contoh kalimat anu tinuliskeun eta ieu. Salin dina buku latihan. Nomor hiji. Di dieu aya ngadamel. Ngadamel itu artinya membuat. Contoh kalimatnya, kamari abdi ngadamel kue bolu di imah Aki. Artinya kemarin saya membuat kue bolu di rumah Ake. Nomor 2 aya eta nganggo. Nganggo itu artinya memakai. Di dieu oge nya hilap mis. Di dieu oge memakai kalimatnya memakai bahasa hormat. Bahasa hormat itu artinya bahasa yang sopan yang untuk kita berbicara ke orang yang lebih atas, yang umurnya lebih tua. Nomor 2 di dieu upami meser baso ulang nganggo lada bisi nyeri patuangan. Artinya kalau membeli bakso jangan menggunakan pedas. Takutnya sakit perut. Nah, nomor 3, Bapak nuju angkat ke kampung. Nah, artinya Bapak sedang pergi ke kampung. Nomor 4 aya nyandak. Nyandak itu artinya membawa. Nah, punten panyandakeun sapatu ibu. Artinya maaf, tolong ambilkan sepatu ibu. Nomor 5 ngagaleh. Ngagaleh itu artinya membeli dalam bahasa hormat. Ibu nuju ngagaleh sayur di pasar. Ibu sedang membeli sayur di pasar. Nomor 6 aya masihan. Masihan itu artinya memberi. Nah, Mang Koko masihan antos ka Abi. Mang Koko memberi uang ke saya. Nomor 7 Pak Guru naroskeun nomor HP raka abdi. Naroskeun itu artinya menanyakan. Menanyakan dalam bahasa Sunda lemes ya kan naroskeun. Jadi Pak Guru menanyakan nomor HP kakak ke saya. Kakak itu kakak. Nah, nomor 8 nyalikan. Nyalikan itu artinya menduduki atau diam. Uwa neni nyalikan bumi Pak RT. Jadi artinya di sini uwa neni mendiami rumah Pak RT atau tinggal di rumah Pak RT. Nyalikan itu. Nomor 8 Marios. Marios itu artinya memeriksa. Dokter Dani menuju Marios pasien di klinik. Di Dokter Dani sedang memeriksa pasien di klinik. Nomor 10 nonton. Nonton itu artinya menonton ya. Misalnya nuju nonton drama Korea. Tangke ieu sadayana kalimat disalin dina buku latihan ya. Kami engke ieu ge PowerPoint-na bakal Miss Yanita bagikeun di Google Classroom. Lanjut deui ayeuna urang oge bade diajar babarengan babasan jeung paribasa. Nah, naon sih babasan teh? Babasan teh nyaeta susunan kecap anu hartina teu sarua jeung sabenerna. Biasana diwangun ku 2 kecap. Jadi babasan itu adalah susunan kata yang artinya tidak sama dengan arti yang sebenarnya. Biasanya kalau babasan itu kiasan ya. Dan biasanya kalau babasan itu hanya dibangun oleh 2 kata saja. Kalau misalnya berbeda dengan paribasa, mun paribasa teh nyaeta susunan kecap anu hartina
tesarua jeung sabenerna diwangun ku kalima leuwih panjang ti babasan. Jadi kalau paribasa itu hampir sama artinya, hanya saja biasanya kalau paribasa itu diwangun ku sababaraha kecap, jadi lebih panjang daripada babasan. Nah, supaya kalian lebih mengerti, coba kita lihat bersama-sama dalam buku yang halaman 53. Nanti di halaman 53 juga nanti salin jawabannya saja di buku latihan ya. Nah, kita lihat ini ada nomor 53 anu A. Didinya parentahna pengetan kalima-kalima nu ngandung babasan di handap tulis hartina. Nah, kita perhatikan, kita simak, kita baca kalimat-kalimat yang mengandung babasan di bawah, lalu kita tulis artinya. Anu A, budak anu hase budi moal boga babaturan lantaran moal aya nu resepkeun kanu judes jeung nu baeud wae mah. Nah, di sini yang ditulis dengan menggunakan huruf miri, hase budi itu eta babasananya. Nah, babasana itu hase budi. Arti hase budi itu adalah, kita bisa lihat dari kalimatnya ya. Jadi di sini anak yang hase budi tidak akan punya teman karena gak akan ada yang suka ke anak yang judes dan suka baut itu cemberut saja. Nah, jadi artinya kita bisa lihat hase budi itu adalah judes jeung sok baeud. Ya, hase budi itu artinya judes dan sok baeud. Itu biasanya disebutnya kalau ada babasannya hase budi. Ayeuna tingali anu B. Budak eta mah gampang leungeun teu kaom diheureuyan sok babari neungeun. Ya, kalau di bahasa Indonesianya anak itu mah ringan tangan, tidak sedikit dibercandain, suka langsung mukul. Nunggul itu mukul. Nah, kita bisa lihat bahwa arti babasan hampang leungeun nyaeta sok teteunggeul, jadi suka pukul-pukul. Jadi kalau orang yang suka pukul-pukul biasanya disebut hampang leungeun. Kalau dalam bahasa Indonesia ringan tangan. Nah, anu C, Neni mah hampang birit ari ditita sok buru-buru ngagugu tara talengka. Nah, di sini artinya Neni mah hampang birit kalau disuruh suka buru-buru dilakukan. Ngagugu itu buru-buru dilakukan, tidak suka ditunda-tunda talengka itu. Nah, kita bisa lihat di sini artinya hampang birit itu artinya babari lamun dititah. Jadi hampang birit artinya gampang kalau disuruh. Ya, anu D, sanajan boga kolom beunghar ulah gede hulu bisi taya nu resepkeun. Nah, artinya di sini yang D itu meskipun punya orang tua yang kaya, jangan besar kepala. Nanti takutnya nanti tidak ada yang suka. Nah, arti babasan gede hulu itu artinya adalah sombong. Ya, kan besar kepala dalam bahasa Indonesia juga ada, itu artinya sombong. Anu E, kebiasaan manehna sagala teh diomongkeun wae dasar budak itis biwir. Nah, kebiasaan kamu mah segala diomongin dasar budak itis biwir. Nah, dalam di sini kalau misalnya dalam artian itu itis biwir itu sebenarnya adalah artinya adalah sok babarian ceurik. Ya, suka cepat, suka sedikit-sedikit ceurik, sedikit-sedikit ceurik, itu artinya itis biwir. Anu F, ningali barang batur teh ulah sok laer gado, ulah sok babari kabita. Nah, jadi artinya melihat barang batur teh jangan laer gado, jangan cepat-cepat tertarik. Nah, artinya jadi laer gado itu artinya sok kabitaan barang batur. Ya, suka tertarik sama barang orang. Anu G, dasar ceuli lentaheun sok hayang nyahoe kana urusan batur. Nah,
dasar kuping lentang suka pengen tahu pada urusan orang lain. Nah, jadi kita bisa lihat celil lentang itu artinya adalah seandainya dengina. Jadi seandainya dengina maksudnya di sini adalah kalau misalnya ada orang yang lagi ngobrol didengerin, padahal ada orang lain lagi ngobrol dengan yang ada. Jadi maksudnya bukan artinya kalau ada orang nggak boleh didengerin, tapi misalnya orang lain sedang asik ngobrol, mereka ngobrol satu dengan yang lain, nah kita pura-pura kita ngedengerin apa yang mereka obrolin. Nah itu sebenarnya tidak boleh jadi seperti itu ya. Nah yang H, tong barang pentak kanu buntut kasiran sok lebar barang bere ka batur teh. Jadi artinya jangan minta ke orang yang buntut kasiran, suka sayang kalau mengasih ke orang ke barang. Jadi kita lihat ya, buntut kasiran itu artinya adalah koret atau pelit ya. Lanjut dari nuki leuwih hade bodoh alewo ari teu nyaho mah kudu tatanya ulanya nyahoanan. Nah, jadi lebih bagus bodoh alewo, kalau tidak tahu mah mending bertanya, jangan sok tahu. Nah, arti bahasa bodoh alewo itu adalah bodoh tapi baik bertanya ya. Jadi meskipun tidak tahu tapi mau bertanya. Anu J, ayeuna mah manehna geus babalik pikir moal ngalakukeun deui lampah goreng. Sekarang mah dia sudah berbalik pikir, mau tidak melakukan lagi lampah goreng. Nah, babalik pikir itu artinya sadar karena kesalahan. Ya. Ayeuna lanjut deui. Kanu tadi mah babasan ayeuna mah urang diajar paribasa ya. Nah, paribasa jadi orang diajar. Contohnya di dia tos ayahnya geus jadi adat kakurungku iga pada mamatahan angger wae teu dibuku. Jadi nah di sini itu yang menjadi paribasanya itu adat kakurungku iga yang artinya kelakuan hesek pisan dirobah. Nah, coba ya orang tingali babarangan anu latihan handap nu ka-opat. Ya, nu kaopat anu A, ayeuna parentahna di dinya prakteangan paribasa dina kalima-kalima di handap dumasar kana hatina nu geus disebutkeun. Contohna anu lain contohna langsungnya anu A, ulah sok adean ku kuda beureum sanajan dipake kusorangan oge ari barang batur mah tangtu katingali. Nah, kita lihat di sini paribasana nu mana. Nah, nu hartina dirinya hati paribasana nyata agul sarta ngarasa gini ku pakaian meunang minjem. Jadi artinya di sini adalah agul, merasa keren sama baju atau yang barang yang dipakai punya orang lain, minjem dari orang lain. Nah, di sini paribahasa dina kalimat etanya eta nu adean ku kuda beureum. Adean ku kuda beureum teh artina agus sarta ngarasa gini ku pakaian meunang minjem. Ayeuna tulis anu B. Sanajan loba kakurangan ari bengku ngariung bongkok ngagoroyok mah pagawean teh buru anggeusna. Nah, di sini paribahasa dalam kalimat itu artinya ngariung babarengan tur sauyuna. Jadi bekerja bersama-sama saling membantu. Di sini paribahasanya eta bengku ngariung bongkok ngagoronyok. Nah, ini adalah paribahasanya. Ayeuna anu C nya, anu C puguh wae atuh asa mobok manggih gorowong keur mahayang ari pek ditawaran. Pantes saja atuh asa mogok manggih gorowong lagi mah mau air terus ditawari. Nah, paribahasanya di sini mah artinya aya nu nyumporang kahayang bari teu disangka-sangka. Jadi yang paribahasanya asal mobok gorowong manggih gorowong. Jadi ada yang menepati keinginannya yang tidak disangka-sangka bahwa keinginannya bakal tercapai artinya ya. Anu deh pantos atuh papakeanna ngurung nangtung siang leumpah ari nu beunghar mah. Nah, dalam sini paribahasa artinya itu
loba pakaiana anu pabogana tur dipakai sapopoe ya, ini ada salah ngetik bukunya, ini adalah sapopoe, jadi banyak bajunya atau kepunyaannya suka dipakai sehari-hari. Nah, di sini paribahasana nyaeta hurung ngantung siang leumpang. Nah, anu terakhir, ari kanyahoan salahna gening maneh teh kawas bueuk meunang mabuk. Nah, artinya dalam peribahasa ini adalah ngegeluk tungku dari jempeh teu nyarita nanaon. Jadi artinya dalam peribahasa ini adalah tungku itu menunduk-nunduk, diam, tidak berbicara apa-apa. Nah, di sini paribahasananya eta kawas bueuk meunang mabuk. Nah, eta paribahasa anu kalima anu ya. Oke, ieu sadayana disalin ya, anu kumisah ditanem diterangkeun disalin dina buku latihan bahasa Sunda tahun hilapnya. Mung sakieu heula pengajaran bahasa Sunda teu kita. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahi.